Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah kiwari tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun dina Cumarios Kelong Wewe seri ka-8 nya para mitra. Langkung tipayun para mitra simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Sok bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi ieu mah ngan saukur rekat carios anu diserat ku simkuring etang-etang kangge hiburan sarerea nya para mitra. Kukituna ka para mitra kaum dangu anu satia manco kana gelaran dongeng Sunda anu dipedar ku simkuring nu teu acan subscribe simkuring nyuhun subscribe na, like na, komen na, di-sharekeun videona nya numawi supados sadayana oge anu mikaresep kana dongeng Sunda khususna dongeng simkuring tiasa ngadangukeun. Tong hilap oge loncengna diaktifkeunnya para mitra supados dina ayana notifikasi tiasa langsung kapendak. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga dikawitan wae ya neraskeun hanca ka-8 dina lalakon Kelong Wewe. Wilujeng ngadangukeun. Yo ah. Para mitra kaum dangu, Ciibun di waktos isuk herang jeung pating burisat lir mutiara pedah kasorot ku cahya surya tangkal haur sadapuran nandakeun lembur nu subur jeung endah. Hayam lembur nu diabur pating koceak jeung coh kurecoh neangan pakan para mitra. Aya oge nu keur gogosehan sukuna nyakaran taneuh jeung ngapakeun jangjang. Kiwari dicarioskeun Mang Tatang sakaluargi nuju riung mungpulung ditepas. Saurna dinten ieu teu aya kagiatan bade ka kebon atanapi ka sawah. Malihan harita geus pada seubeuh, dumetos tuang ku angeun jeung goreng lauk meunang ngetrak kali tukang. Memang teu kakirangan pikeun wargi lembur sakadar keur nyieun deungeun mah atuh para mitra numawi alam nu masih asri nyayogikeun sagala rupi nu janten kabutuhan pikeun wargi di lembur rengku. Teu kirang tutuwuhan jeung lauk-laukna anu aya di wahangan nu sakapeung pada diuseup jeung dipasangan bubu ku barudak nonoman di lembur para mitra. Teh kunaon? Nupi akang tingali di kamari teh siga aya nu dipikiran. Siga bingung, nupi aya naon sih nyi? Munggaran taros Mang Tatang harita kanyikatinem. Sumuhun Kang, dupi ari mikiran sambetan mah henteu Kang inem teh. Da teu gaduh sambetan ka batur hiji oge. Numawi inem asa aneh teh ya, sapertos anehna beas nu pinuh di padaringan. Kiwari malah aneh teh gula dina keler jeung teh oge kopi pada parinuh deui. Naroskeun kalaras sareng dienok saurna teu ngaraos meserkeun. Dupi naroskeun deui Kakang Aceng manawi meserkeun henteu. Saha kitunya nu geus minuhanana? Waler nyikatinem para mitra. Dupi kiwari geus aya deui nu dilakukeun ku Laraswati ngalangkungan mawat buuk tea pikeun minuhan kabutuhan di hawu. Panginten nyai we eta mah nu keur linglung. Moal nya atuh keler teh ngisi sorangan. Sugan mitra kaum dangu dongeng Encing Adnan nu ngeusianana. Kocap Mang Tatang bari ngahunjar. Leungeunna ngarampa rokok tur disundutna para mitra. Ih, akang mah tepercanten ka inem teh. Ya ieu mah ieu we atuh nyi.
Selagi memang nya eta teh teu matak ngarugikeun ka urang, panginten nu agung teh keur ngarijikian ka keluargi urang nya cekap syukuran we atuh tong janten rempan pikiraneun. Sumuhun Kang, inem ge sami ngan asa arane hungkul. Teu aya nu ngeusi beas, tapi beas pinuh sorangan. Teu aya nu ngeusi gula kopi, tapi pinuh sorangan. Janten siga dina dongeng teh. Ceuk Nyi Katinem para mitra. Istuning hatena mah masih mikiran. Dupi kaanehan nu dirasana ukur anjeunna nu terang. Ayana aneh sagala pangabutuh di hawu kacumponan teu kirang saeutik oge. Mitra kaum dangu teu lami ti kaanggangan aya jang ending nu muruka bumina. Beuki dieu beuki deukeut. Dugi di pager buruan harita teh jang endingna. Nya jang ending munggaran ku uluk salam para mitra. Assalamualaikum Mang Tatang. Kocap jang ending bari sasalaman ka Mang Tatang jeung Nyi Katinem. Nanging kiwari Laraswati keur ameng sareng Cep Dadang dilebet. Jang ending calik bari malapah gedang cumariosna teh keur munggaran dina kocap nyemahna ka Mang Tatang. Dupi sinarieun nyemah ka amang jang. Dupi aya naon ieu teh jang ending? Taros Mang Tatang ka jang ending. Jang ending oge ngawaler ku malapah gedang heula para mitra. Sumuhun Mang, dupi bade ameng wae ngahaja ka amang. Numawi abdi teh basa peuting ningal aya nu aneh Mang. Panginten bilih aya nanaon ka amang. Numawi abdi amang oge ieu teh. Walerna jang ending para mitra. Lajeng Mang Tatang ge rada ngarenjag naon hal anu bade didugikeun ku jang ending harita. Kumaha jang maksudna? Laras, punten ieu damelkeun heula kopi kangge jang ending ye nuju nyemah. Sumuhun Aka. Tembal Laraswati ti lebet para mitra. Nya jang ending ge nu ngadanguna janten bunga. Numawi bakal pendak sareng Laraswati nu janten tujuan utamina dina nyemah harita. Sumuhun jang, dupi aya naon nya? Janten melang manah kami teh geuningan. Dupi enjing kieu tos kasemahan ngadugikeun wartos. Taros Nyi Katinem ka jang ending anu sami ngarenjagna ngadangu wartos nu bade ditepikeun ku jang ending para mitra. Sumuhun ieu teh Mang Tatang. Dupi wengi nya kaleresan abdi teh acan kulem antawis kirang langkung jam 2-an lah. Aya nu kakeleperan dupi ditingali teh ngajungkiring janten dedemit Kang. Ih, kirang langkung pangawakanana gede luhur. Reged jeung oge susuna teh rayud aya sihungan Mang. Panginten eta teh kelong wewe. Nya ku abdi bari keteuyeub ngukuntip manehna leumpang ngarengkenek da manehna teh leumpang teh. Arahna teh ka dieukeun. Anjeunna nae ka genteng ka bumina amang. Abdi nyumput di tangkal cau. Teu kahaja kuring ti kosewat janten labuh. Panginten anjeunna ningal aya abdi, leuas teras hiber janten kelong ageng. Muruh hiberna teh ka arah leuweung ka ditukeun. Kocap jang ending para mitra. Janten Mang Tatang teh ngarenjag bati kureas ngadangu wartos ti jang ending. Aduh, leres eta makhlukna jang. Dupi alhamdulillahna teu kuna naon murang kalih amang di dieu. Pami kitu mah tos kelong wewe. Jeung eta kelong teh masih marakayangan ieu teh, neangan budak jang. Sanes ngan ukur ngancem ka murang kalih amang wae panginten. Tantos sadaya murang kalih anu aya di lembur. Mun teu kaawasan ku kolotna bisa dirawu eta jang. Kocap Mang Tatang para mitra. Anjeunna rumah sarempan ka murang kalihna alatan kelong wewe teh masih kene dek nyiksi kudi ka murang kalihna. Kaduana janten kahartos dupi kelong wewe teh nuju teterasan liar dek ngarawu budak sanajan di jero imah. Teu lami Laraswati kaluar mantun kopi dina nampan.
disuguhkeun harita Kajang Ending bari timpuh masih keunana oge. Mangga Kang, dileut heula kopina. Kocap Laraswati niat nyugemakeun kasemahna sanaos ukur cikopi. Atur nuhun Nyai. Walerna Jang Ending bari rikat nyuruput kopi. Sakapeung socana ngareret ka Laraswati. Kitu deui Laraswati ka anjeunna. Manah Jang Ending asa longsong para mitra. Ketek jantungna ratug. Dumesa pajodogan jeung Laraswati tiasa caket ninggal raraina. Neng, Laras, ieu heula sareng teteh. Nu mawi ieu Jang Ending tadi ngawartosan saurna waktos peuting anjeunna ninggal kelong wewe naik ka luhur genteng bumi. Laraswati janten ngorenjag. Dupi ngadangu ayana kelong wewe nu wantun deui ngadongkapan. Nu leres Kang, waktos peuting tabuh baraha Kang. Tarosna Laraswati ka Jang Ending. Nu sanes oge janten rempan. Rasa manahna dumeh terang ayana kitu. Kirang langkung tabuh dua Nyai. Oh, pantesan dupi kirang langkung tabuh sakitu teh. Laras teh tiasa kulem teteh. Ngadangu aya sora nu ngaheos di luhur genteng. Asa teu asing sora teh. Kongsi nebak sora kelong wewe. Tapi sangkakeun oge bisi sora manuk leuweung nu kapeutingan keur menculok di luhur genteng bumi. Kocapna Laraswati para mitra. Janten langkung ngayakinan Mang Tatang sareng nyikatinem. Dupi ayana saksi yen Laras oge kongsi ngadangu heos sorana si kelong wewe. Hal nu sami janten tanda taros oge pikeun Laraswati. Dupi kunaon si kelong teh asa keukeuh ngadongkapan bumi nu dicicinganana. Dina manahna tumaros dupina halantaran buukna nu boga mawat digeugeuhna. Atanapi memang bade nyiksi kudi deui ka kaluargina. Teras kumaha Kang Tatang upabintos kieu. Nah janten dendem eta kelong wewe teh ka urang dupi ngadatangan deui di waktos peuting. Dumeh murang kalih teh tiasa kabantun wangsul deui ku akang. Taros nyikatinem ka Mang Tatang. Dupi harita nuju sami sareng bingung saparantosna nampi wartos ti Jang Ending harita para mitra. Dupi akang oge terang marga maksudna eta si kelong teh datang deui ka dieu Nyai. Panginten Bah Armadi terang upami kurang taroskeun perkawis ieu. Ceuk Mang Tatang, cobi neang bong bolong nu rempan kiwari terang kelong wewe geus ngalongok deui ka imahna. Nya sugan tiasa Mang mun naroskeun deui ka Bah Armadi nu mawi Bah Armadi mah sok janten panakonan ku urang lembur dia oge. Kocap Jang Ending nyerenkeun hal nu sami sareng pamikir Mang Tatang nu cobi pikeun ditaroskeun ka Bah Armadi. Dupi kawitna Kang Ending terang eta kelong wewe teh kumaha Kang? Kalarsan abdi teh nuju ngadaweng di tepas bumi nih. Nu mawi pan bumi abdi teh di juru di ditu. Nyajol aya nu kakeleparan. Satu kelong kawitna mah ngan gede. Ari pek teh ngajungkiring janten makhluk nu geuman pisan di tempona. Atuh dikukuntit Pak abdi teh. Rumah sapanasaran teh ari dugina teh ka dieu. Wah, Aka, ieu mah tangtos ngancem kating triman kaluargi ka. Sumuhun Kang, supados teu janten melang. Pilih kajongjonan teuing si Ujang atanapi Laras dirawu deui. Tutur Kocap nyikatinem sareng Laraswati nyerenkeun oge pikeun Mang Tatang kersa saenggalna naroskeun ka Bah Armadi para mitra. Nyatang tos Nyi, kesonten akang bade ka Bah Armadi naroskeun ka anjeunna. Dupi bilih kumaha onam. Melangker si Ujang awatos mun eta kelong wewe teh bade nyiksi kudi deui ka dieu. Waler Mang Tatang para mitra. Nu sayogi naroskeun perkawis ieu ka Bah Armadi. Nu janten cukang lantaran patakonan anjeuna waktos mantun murang kalihna wangsul sareng Laraswati. Nya pami kitu mah Mang, dupi abdi permios heula atuh Mang. Bilih mah neangan nu mawi nuju ka pasar. Oge teu aya sasapan di bumi ukur abdi. Nyai atur nuhun. Ieu tos disugemakeun. Kocap Jang Ending nu harita permios pamit para mitra. Nanging Laraswati siga nu masih kene palai disemahan. Kaharti tina renghak polahna nu asa berat ditinggal mulang ku Jang Ending. Atuh nya mah teh sakedap pisan ieu Jang Ending. Dupi amang nganuhunkeun ka Ujang nu tos kersa ngawartosan ka amang.
Janten amang teh tiasa waspada deui pikeun ngajagin murang kali. Dupi pami ujang teu ngawartosan mah. Amang ge janten jongjon we panginten ngarasa geus teu aya anceman dupi da murang kali teh tos kabantun wangsul. Aing geuning pan sing horeng mah masih aya anceman keneh ieu teh. Sumuhun mang, dupi abdi mah ngiring hawatos we kapapada. Kantenan kamang tatang nutos kenging bobor karahayuan belang deui ka ulang. Dupi ngiring belana ngan sakadar kitu abdi makan atuh tiasana. Nuhun Jang Ding, hatur nuhun pisan. Oh sumuhun tepangkeun oge. Laras ye rai tegesna Mang Tatang lumawi ayeuna teh ngiring sareng kami di dieu. Nepangkeun Kang, abdi Laraswati. Sumuhun Nyai, abdi ending ngiring bagja sapa paos biasa jantan wargi lembur engkuh. Abdi mah di juru bumina Nyai. Pilih Nyai bari nguseup mah kalarasan di abdi aya balong alit-alitan di buruan sakadar mun ngaleungitkeun rasa kasedih we mun aya masalah. Nuhun Kang, ke lain waktu nyobi ngusupnya di balongna Kang Ding. Tembal Laraswati para mitra bari bagja hatena geus wawawuhan sareng Jang Ending. Dupi kumaha peseneng dajang ending mah kalebet jajaka gandang para mitra. Nya mangga dikantun heula nya Mang Tatang oge teteh oge Nyai abdi permios. Assalamualaikum. Mangga Jang. Waalaikumsalam. Kocap Jang Ending nu permios harita. Anjeuna wangsul mapah ka arah kaler niat potong jalan ka arah balongna bah kasnawi para mitra. Para mitra kaum dangu nyinggetkeun kana carios dupi waktos teh nyerelek wae teu karasa geus bada magrib. Harita Mang Tatang bade nepungan Bah Armadi sadayana pada waspada di jero bumi teu eureun keur ngadoa nyuhun pitulung jeung pangjagana tinu kawasa tina rupihal nu matak janten bahaya. Dupi pada ayeuna Kang kabumina Bah Armadi. Taros nanyikatinem ka Mang Tatang bari ngais cep dadang para mitra. Sumuhun Nyai, naing painten nyiapkeun heula cikopi. Tanggung ieu teh. Waler Mang Tatang bari nyuruput deui kopi nu aya satengah keneh di gelasna. Hate nyikatinem jeung nu sanes melang. Dupi bisi ditinggalna ku Mang Tatang ka bumi Bah Armadi, si kelong teh kaparengan datang para mitra. Tong peuting teuing uih nanya Kang, lumawi inem sieun pisan bisi kelong teh aya deui. Teu aya akang ki kumaha jabaning istri sadaya di dieu teh anu ageungna. Moal atuh Nyi, piraku bade lami. Cekap ring pituduh ti Bah Armadi kedah kumaha pikeun nyinghelarkeun manehna. Akang ge langsung wangsul. Geus moal nanaon. Tembal Mang Tatang kanyikatinem. Teu lami reang jelma ti kajauhan para mitra. Nu malihan aya Mang Sardam nu lulumpatan bari ngageroan ka Mang Tatang. Datang! Tulungan Mamang Tang! Mang Sardam lumpat muru karompok Mang Tatang. Mang Tatang ge ngarenjag reas dupi ngadangu aya nu nyauran. Nyikatinem jeung nu sanes ngiring geumpeur dugi reang oge nu tatabuhan siga keur aya totonden nu bahaya. Ya Mang Tatang lajeng kaluar. Dupi Mang Sardam bari teu puguh ngageurih ka Mang Tatang kusanyana para mitra. Mang, kunaon Mang? Mang Sardam, aya naon? Datang, tulungan Mamang Tang. Si Rojat tidak kelong Tang. Si Rojat. Iraha Mang. Dupi nembean pisan. Itu wargi kimbung. Bari nyusur ka leuweung. Aduh, lapur geus kacolongan deui wae. Ayo geus susul. Ka arah mana hibeurna Mang? Ka leuweung Tang. Tulungan Mamang Tang atuh Tang. Yo Mamang aduh, asa kumaha ya? Tulungan Tang ayo. Ayo ngiring ayo. Yo. Ka leuweung
kurang susul kaditunya manawi masih can jauh kene. Ayo tang, enggal ayo. Mang Tatang teu loba carios, lajeng indit jeung Mang Sardam muru kawargi nunggus gimbung bari tatabehan. Aya nu nabeuh nyiru, nu nabeuh boboko, nabeuh piring, nabeuh pakakas nu aya di hawu. Nuturkeun pituduh adat kolot baheula keur cara neangan budak nu dirabu kelong wewe. Ceunah ceuk beja muncan jauh keneh eta si kelong dina ngadanguna nu tatabehan bakal ngereng kenek dugi ngalepaskeun murang kalih nu disumputkeun dina susu nu rayudna. Ikatinem jeung kaum ibu anu sanesna nu harita pada terang rikat nutup panto. Kayaan janten gempeur jeung geueuman dumeh kiwari ditenggeran keur remen pisan si kelong wewe teh ngarawu budak nu wayah sareupna masih kene di luaran. Para mitra kaum dangu, kiwari wargi geus gimbung. Bari narakolan pakakas dapur, nyebut-nyebut wewe gombel atanapi kelong wewe, disuksruk ke arah leuweung, tapi kiwari nembe dugi ka ujung lembur, kaleresan dina pakarangan dapuran awi gombong nurung seb nyieun keung jeung geueuman. Dumeh saurna teh aya nu nempo kekeleperan si kelong wewe teh kadinya. Sugan manawi masih can jauh, murang kalih Mang Sardam teh tiasa dicandak deui harita keneh para mitra. Deui teang kabeh kidul tuh gaya soro bulak nu ceurik. Manya ayo, terus kurang teangan, can jauh. Ieu mah sok ayo. Ceuk salah sahiji wargi nu ngadangu ceurik budak lalaki di eta tempat. Jagat meredong jeung geueuman ditambih dipeuting salasa kliwon. Teu lami budak ceurik teh beuki kadangu wae deukeut para mitra. Tah, itu Sora Roja tang, anak Mamang. Ayo, teangan wargi geus deukeut ieu. Sok ayo, kurang teangan bareng-bareng. Ceuk Mang Tatang. Teu lami tibeh wetan katingal hiji makhluk nu keur ngarengkenek para mitra. Budak teh dicangking, digenggam suku budak teh dugi ka huluna ka arah handap. Eta si kelong pika geueumeun pisan keur ditempona. Ngarengkenek dupi tatabuhan teu eureun-eureun teh. Bari seuri teterasan. Saking kulaletang ngerengkenek dugi poho budak teh diragragkeun ku manehna. Teu lami Mang Tatang bari keteuyeub nukangan si kelong wewe lajeng ngareok budak bari ngagebug ku awi leutik ka eta kelong teh. Nya si kelong teh hiber bari seuri. Ingkah sia teh demit. Jauh sia teh ti lembur. Ditu balik ka leuweung, balik geus sia barina ge. Mang Tatang hasil jeung salamet budak teh teu janten kawes-wes ku eta kelong. Mang Sardam ge banget bungahna dupi bayina nu nembe 7 bulan kasalametkeun deui para mitra. Alhamdulillah jang salamet keneh maneh teh duh. Geus Bang,
ayo pada mulang deui. Itu hari berarti sadewargi kudu guyub kumaha carana sangkan si kelong wewe teh ulah deui nyasar ngarabu barudak di lemburengku. Utang tos geus lain sakali, dupi 2 kali jeung kajadian ieu bayi Mang Sardam ieu teh. Ceuk Mang Tatang bari gibung mulang ngajak guyub keur mendakan bong bolong dina kayaan lembur nu keur beunang sasaran kelong wewe keur neangan korban. Kumaha pami sasorongan duruk wae padumukanana eta kelong wewe teh nu mawi pan saurna Kang Tatang tos terang di mana ayana eta padumukan dedemi teh. Waktu sandak murang kali sareng rayina di leuweung geledegan. Kocap salah sahiji wargi nu ngusulkeun pikeun ngajugjug ka padumukan dedemit di leuweung geledegan. Mangsa nu kitu teu neurak sanajan diduluk oge Mang. Nu mawi dedemit mah halus. Laras bangsa dedemit benten jeung bangsa urang anjeunna mah halus bisa ngaleungit jeung hiber sapertos tadi. Teurak diduluk ku seuneu ge. Ras kedah ngangge naon ieu teh ya? Sangkan ulah deui wantun ngajungturigan ka lembur urang atuh. Kedah ku jelema pinter ieu mah atanapi ajengan anu luhur kahikmahanana ieu teh. Kocap na Mang Tatang nu kiwari mere beja pikeun numpeskeun cara dedemit kelong wewe teh nu keukeuh ngajungjurigan ka lemburna. Pami kitu ya aya salahna mun ayeuna keneh. Yo atuh urang tujug wae Bah Armadi. Nu mawi pan anjeunna kasepuhan di ieu lembur nu sok janten patakonan. Manawi anjeunna tiasa ngiring nulungan dina hal ieu. Kocap Mang Sardam nu kiwari lalengkahan teh geus bade kaluar ti kebon awi para mitra. Ngan teu lami nuju pada leumpang. Ngolebat deui si kelong teh. Ku ngajungjurigan para wargi harita malihan anu ditukang kuat aya nu dirabu dugi digeret jauh ku manehna teh. Tolong. Gorowok Mang Yayat bari dicekek ti korona digeret ka tukang ku kelong wewe terus digebogkeun ka barongan awi para mitra. Tolong. Gorowok Mang Yayat teh nahan kanyeri dume didagorkeun ke barongan awi gombong. Wargi geh gimbung silih kenceng lumpat nulungan ka Mang Yayat. Malihan dugi disangke ku jelema 2 tibeh kenca sareng katuhu da Mang Yayat teh geus teu walakaya keur leumpang deui teh para mitra. Aduh, geus lain carana ngarawu budak ieu si kelong teh. Dupi nu kolot ge sami ieu mah. Dirawu-rawu keneh bahaya ieu nu kieu teh. Ayo atuh saenggalna wae urang wantun ka Bah Armadi. Nu mawi geus bener ieu teh wargi. Bisi aya wargi sajana deui nu jalin korban. Sumpah waspada sadayana. Para wargi harita mapah mulang para mitra ngiringkeun Mang Yayat nu janten korban oge. Geus lain carita deui dina harita keung jeung geueuman teh bener keur nyingsieunan pisan ka urang lembur sadaya. Ih Neng Nong para mitra, papunten dongengna geuning kabujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui dina seri kasalapannya para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur sapunyere pagat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.